Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ka dulu-dulu urang nuntut ilmu di majelis Ustadz Ujang Rusdianan di Kosar 2 anu sakumaha parantos biasa dina malam Kamis. Urang ulah diajar ilmu syariat wae, ulah diajar ilmu fikih wae, udah diajar ilmu syariat tarikat hakikat anu sakumaha dina kitab Al-Hikam Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Ajeuna kieu dina bab anu kahiji. Min alamatil i'timad alal amal nuksanu roja inda wujudi jalal. Sebagian daripada tanda berpegangnya dengan amal berkurangnya mengharap rahmat Allah ketika ada kesalahan. Cek sungana kieu. Urang teh ulah berpegang kana amal. Contohna urang teh ibadah teh ku Allah teh urang teh dibere ibadah teh bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan bertahun-tahun teh terus-terusan berjamaah dina suatu saat urang teh aya dina katinggaleunan tah eta teh Allah teh keur nguji ka urang supaya urang teh ulah ujub teuing kana kemampuan urang teh sebab jelema mah nanaonan geusina mah kitu. Jadi Allah teh urang teh supaya ulah ujub teuing ulah ria teuing dina pagawean ibadah urang teh tak kitu. Jadi intina urang ulah berpegang kana amal we lah. Min alamatil i'timad alal amal nuksanu roja inda wujudi jalal. Amal teh aya tilu, aya amal syariat, aya amal tarikat, aya amal hakikat. Amal syariat teh harakatul jismi awil qalbi, gerak jasad atawa hate eta amal. Arek nuntut ilmu ka Ujang, gerak di awak urang, hate urang niat, eta geus asup amal. Geus jelas asup amal. Bahkan dina riwayat nu sejen dijelaskeun penuntut ilmu mah lempang lagi di amparan ku jangjang malaikat jelas teh eta. Jadi harakatul jismi awil qalbi gerak jasad atau hate eta teh amal. Amal teh aya tilu, hiji amal syariat, dua tarekat, tilu hakikat. Amal syariat teh kumaha? Lislahil jawarih untuk membersihkan johir tubuh urang. Membersihkan baham urang tina ucapan-ucapan goreng supaya halus. Ngabersihkeun panon urang ulah ningali anu mantak murka Allah. Ngabersihkeun cepil urang ulah ngadenge anu mantak disiksa ku Allah. Ngabersihkeun pandangan urang ulah ngajamah anu lain hak milik Allah mau murka Allah. Ngalengkahkeun ngabersihkeun sampean anu mantak menang siksa Allah. Ta eta teh pagaweanana amal syariat. Lislahil jawarih untuk membersihkan johir tubuh.